Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun Tiga Lurah 101,5 FM Radio Dahlia. Dina Jejer Carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Warga Dahlia kamari teh Umayi sareng Prawira bade tarung pisan namun waktos teh kapan. Urang lajengkeun tarungna Prawira sareng Umayi dina Si Konceleng Lawang Saketeng. Harita Umayi tembong ngabangun pasangan. Prawira kapaksa sayaga diri pikeun ngimbangan anu jadi lawan. Si Bujang Sancang nangtung rada anggang ngabandungan lumangsungna tarung antara Umayi jeung Birawa. Curela, cireng. Umayi maju narajang dina leungeun katuhuna nyaho-nyaho geus aya pedang pondok mangrupa pakarang andalanana. Tata gerak anu dilakukan ku Umayi nyata lebih cepat jeung lebih hebat batan tata gerak si Bujang Sancang. Prawira anu arti kana kaayaan harita ngalapis diri ku ilmu beraja bayu pikeun kacepatan gerakna sarta ilmu beraja geni nebarkeun hawa panas anu dipuseurkeun dina leungeun katuhuna sedengkeun leungeun kenca dieusi ku kakuatan ilmu beraja banyu anu nebarkeun hawa tiis. Lumakuna tarung munguh jadi narik perhatian si Bujang Sancang. Harita manehna kudu muji dina jero hatena yen ajen tahapan pangarti Umayi memang jauh disaluhureun manehna. Si Bujang Sancang harita ngomong sorangan jero hatena. Nyaan hebat Umayi. Jelas ilmu silatna leuwih punjul batan diri aing. Mudah-mudahan bae atuh Umayi bisa ngelehkeun si Prawira. Ngan lamun memang tacan mampu kene bae ngarubukeun si Prawira. Kapaksa diri aing kudu maju ngabantu kae ge mah. Kitu kaayaan hate si Bujang Sancang dina waktu harita. Umayi anu ngagunakeun pedang pondokna beuki panasaran. Sabab tetela daya panarajang anu dilakukeun ku dirina susah pikeun keuna kana sasaran. Sabab Prawira cirimna lieur upami kalangkang kacepetanana susah pikeun diudagna ku panarajang lawan. Tas. Delijeg. Prawira jeung Umayi pada malunur ka tukang mangsa leungeun masing-masing bantrok ngadu kakuatan. Umayi netep seukeut ka Prawira bari ngupat jero hatena. Nyata tetela anu ngaran Prawira teh lain ngaran kosong. Ieu kakarak muridna. Komo si Konceleng meureunana anu jadi guruna. Pantes lamun kiramuk jeung si Bujang Sancang eleh cacaten. Bet jadi katarik hate aing ku kagagahan jeung kakasepan Prawira. Baca pikeun diri aing upama boga panutan hate seperti Prawira. Lebar tidak menang kudu nepikeun ajal ku pedang mustika aing.
memang taya niatan pikeun diri aing ngalajiwa lawan. Umayi sayaga diri deui ngabangun pasangan. Netep seukeut ka Prawira terus nyarita. Andika nyata memang hebat Prawira. Tapi kuring murid Embah Baloga moal make kudu seberhate miris ati mangsa adu hareupan jeung Andika nepikeun ka cucungna ieu tarung. Sok urang teruskeun deui lumakuna ieu tarung. Sor Umayi, kuring oge sarua sasatna ngabela diri jeung ngabela kabeneran. Piraku make kudu rempan ku ajal pati. Naon karep jeung kahayang anjeun ku kuring tangtu di layanan. Waspada. Sorelat sileung subuk pedang podok dina leungeun Umayi harita ngolebat deui ngagurilap ngarah kana anggota badan lawan. Sanajan pedang pondok, tapi Prawira oge ngarti pedang dina leungeun Umayi memang pedang mustika. Prawira kudu leuwih hati-hati sabab tata gerak panarajang Umayi jadi leuwih cepet batan tadi. Ngan untungna Prawira geus nyangking ilmu bela diri di si konceleng. Cacakan upama teu nyangking tilu unsur ilmu pancabraja mah tangtu dirina bakal kalabakan, malah dina waktu anu moalila oge tangtu bakal rubuh ku Umayi. Gurilap. Pedang ponok dina leungeun Umayi lir upama jadi sababaraha hiji. Tapi geus sababaraha jurus liwat, tetep Umayi masih kene tacan bisa ngarubuhkeun lawan. Samalah pedangna masih tacan mampu keuna kana anggota badan lawan. Ningali kaayaan seperti itu si Bujang Sancang jadi teu sabar. Harita saya gadiri pikeun ngabantu. Kayak kieu mah aing kudu maju ngabantu ya. Teu bisa cicing kitu bae ngan ukur laju hungku ningali galagat kieu mah. Aing kudu buru-buru bisa merenan jiwa si Prawira. Piraku nying hareupan dua lawan make jeung teu eleh jajatan onamanan. Si Prawira kudu gancang di perenan ieu mah. Serepet gurilap. Si Bujang Sancang harita mesat pedangna. Telila terus ngagerok maju narajang betakkeun pedang dina leungeun katuhuna. Corelap, cileung, sebuk gurilap, sambaran pedang dina leungeun si Bujang Sancang oge teu kurang ngabahayakeun pikeun jeuh lawan. Mokaha Prawira kawilang ripuh oge nying hareupan dua lawan anu pada ngagunakeun pakarang pedang. Dua pedang dina leungeun dua lawan lir upama aya mataan terus muterkeun atau nuturkeun ka mana. Corelatna jeureum Prawira mangsa nyingkahan panarajang lawan. Prawira sadar karena kaayaan dirina kudu mampu malas narajang dina lebah celah-celah lolongkrang kosong. Upama teu kitu tilang tu dirina anu bakal ripuh kawalahan. Prawira mimiti ngaronjatkeun ajen panarajangna. Si Bujang Sancang anu geus nyaho kana ajen pangarti Prawira ngageter hatena. Sabab ayeuna mah Prawira lain ngan sakadar bisa nyingkahan panarajang lawan hungkul, tapi bisa ngalakukeun gerak panarajang balesan. Malah anu jadi sasaran utama nyaeta dirina pisan. Si Bujang Sancang nyobaan imbangan. Kitu deui Umayi beki ngaronjatkeun ajen panarajangna. Tapi dina hiji kasempatan di luar dugaan, harita Prawira masuk, mampu ngasupkeun panarajangna. Tajongan Prawira kana iga burung jeung ketigan kana pigeulang leungeun si Bujang Sancang geus teu bisa dihalangan deui. Tak, jibrol, cilebek, tak, plak, das. Panarajang susulan terus nutulukeun. Das, plak, plak, plak. Panggil, daligel, gabung. Si Bujang Sancang rubuh ngabebengkang dina lemah. Pedang dina leungeunna geus ngacleng lepas teuing ka mana. Tapi Prawira kudu nembus eta kaayaan. Harita pedang Umayi nyabet kana lebah tonggongna. Ngan lantaran Umayi memang teu boga maksud binasa, alatan ngarasa katarik hate ku Prawira. Sabetanana ngan ukur sakulit bawang teu pati parna, tapi sok sanajan bari jeung kitu matak ngagetkeun Prawira dina waktu harita. Dina kaayaan Prawira kaget, Umayi harita ngagunakeun eta kasempatan.
Paku-paku letik dina leungeun katuhurat ting sariut ngarah kana urat-urat penting dina anggota badan prawira. Prawira mampu nyingkahan 3 paku anu sejena, tapi paku letik anu ngarah kana beheungna geus teu bisa disingkahan deui. Siut, blesur, selep. Prawira ngagorok aget. Pemeh nyabut paku letik anu nancep dina beheungna, harita Umayyi geus maju dina rajang nyabetkeun pedangna ka Prawira. Prawira oge bisa ngarti yen paku letik anu keuna ana urat beheungna ngandung racun atawa warangan anu ampuh, bisa karasa nyeri jeung ateu beheung anu katembus ku paku letik ti Umayyi. Wargi Dahlia sedangkan di tempat sejen si Konceleng jeung Birawa si Banteng Karoban geus jauh lumampah. Sajorening lempang Birawa anu memang panasaran hatena terus tumanya ka si Konceleng. Gonggoy Jeleng, gonggoy si ngomong Kang Winggang. Gengge ngamun di jalan bari lempang ngarek beja-bejaan. Ngurang de ngarek kamana ngejeng ngarek neon. Sang ayeuna uing nanya yo sabenerna ngurang teh ngarek kamana ieu teh Kang? Ka tempat anu acan nyaho Birawa. Terus terang akang oge can nyaho ka mana kudu dituju ieu teh. Birawa si Banteng Karoban kerung semu bingung lantaran panasaran, terus manehna hari teu lumanya deui. Ka tempat anu acan nyaho. Wah, Kang Konceleng kuneon ya jadi liar kieu Kang. Ngulah bingung-bingung keun uing atuh Kang. Mokona mah ngeunteu mudu rahasia-rahasiaan lah kaung uing mah mokona mudu nerus nerang Kang. Nyaan ieu teh akang oge acan nyaho ka mana anu kudu dituju. Tah leureuk heula we lah di dinya tuh di lebah anu ieuh. Ku akang bakal diobrolkeun ayeuna daun sababna akang indit ninggalkeun lembur. Sok urang leureuk heula ayeuna lebah dinya tah. Si Konceleng ngajakan heula leureuk ka Birawa si Banteng Karoban. Dariuk di lebah tempat anu ieuh. Si Konceleng terus ngajakan ngobrol ka Birawa. Kieu ieu sabenerna mah Birawa. Akang pang ngajakan Birawa teh hiji keur batur jalan atuh anu kaduana piraku be teu ngabantuan ka akang salaku anu jadi lanceuk. Wah, ngatu pugu Kang. Nguing mokona mah bakal bantuan ka Kang Konceleng. Anu madak ngayeuna milung oge. Mokona mah Kang Nguing mudu nerus nerang Kang. Kamanya ngurang ayeuna nujuan deh Kang. Mokona mah mudu bejakeun Kang. Nya nu matak ayeuna ku akang bakal dibejakeun. Kieu ya Birawa. Laraswati pamajikan akang teh ngimpi. Dina eta impian dipanggihkeun jeung aki-aki nu ngakukeun ngaran Mbah Kapuk. Tak kieu jelas nama impian Laraswati teh. Si Konceleng ngajelaskeun ngeunaan kaayaan anu sabenerna. Kabeh ditetek teh anu kaliwat, anu jelas Birawa si Banteng Karoban ngabandungan kalawan Daria kana non rupa anu diguar ku si Konceleng dina waktu harita. Teu lila si Konceleng terus mungkas caritaanana. Kitu impian Laraswati teh Birawa. Dumadak akang teh acan nyaho pasti atau secara pasti ieu teh nah bener buah sunyaluri anu dipikahayang ku Laraswati teh aya buktina. Nya aya bener aya di kieuna maksud teh. Talamun aya di mana ayana? Ta eta anu acan nyaho pikeun akang mah. Ngan Laraswati bangun anu yakin yen buah sunyaluri teh memang aya di kieuna. Birawa si Banteng Karoban gagaro kana sirahna bari terus nyarita. Wah, ngebat.
Jadi Kang Konsleng nganu madak ngayeunangin ieu teh lantaran nyaah kanu jijikan meureunanya Kang. Nya ngalus ketang ai kitu mah. Mokona mah mudu nyaah ngari kajikan mah Kang. Ngan di mana nyaah ngeta buaya lurik teh Kang. Ngaya di mana meureunana? Lain buaya lurik, tapi buah sunyaluri. Jauh-jauh buat jig karena buaya segala rupa. Korek atuh celik teh. Oh ngenyang maksud nguing teh Kang. Buah sunyaluri. Moga nama nguing ngarek bantuan ka Kang Konsleng. Nganu penting Kang Konsleng mudu percaya Kang Uing pokona mah. Ngasal ngentong nita Uing ngojay Kang. Uing bisa neulem ngan teu bisa nganjat nge. Oh barina oge keur naon teu teuleuman Birawa. Oh tak kitu jelas nama. Memang bener Akang lantarannya kanu jadi pamajikan pangna indit lunta ninggalkeun lembur teh. Bisi lantaran pangaruh kandungan nya sasat anu keur nyiramah sok aya bae ka hayangna. Bari Akang oge panasaran ieu teh. Nah bener aya di kieuna eta buah sunyaluri teh. Ya ngari ceuk nguing mah. Sugan be ngatu bener Kang aya di kieuna. Ngan ka mana urang neanganana ya. Cobra ku ngakang Konsleng pikir. Ngamana mudu neanganana Kang. Eta nu masih kene jadi bahan pamikiran Akang teh. Lumatak urang tatanyakeun be ayeuna mah sugan ieu mah aya anu nyahoeun ngeunaan eta buah sunyaluri teh. Kumaha? Geus cukup jelas katerangan ti Akang. Jelas Kang. Mokona mah jelas pisan Kang. Ngari nguing mah mokona turutkeun bae ngumaha Kang Konsleng. Ngari ka mana bae mokona mah nguing bakal milu ngejeung ngabanduk Kang. Kitu. Oh, tah syukur lamun kitu mah. Hayu atuh ayeuna mah urang ngeureuyeuh deui Birawa. Ayo Kang, mokona mah liwat-liwat lembur Kang. Ngarang-urang bisa eusian beutong. Mokona mah ngapanan penting ngari ngeusian beutong mah Kang. Urang duaan mokona mah ngulah nepikeun ka lapar Kang. Ngayo atuh Kang Geus kitu mah si Konsleng jeung Birawa terus pada lumampah deui bari tacan aya kapastian ka mana tempat anu bakal dituju. Geus kitu mah si Konsleng jeung Birawa anu terus pada lumampah harita ngaliwat ka salah sahiji lembur. Harita si Konsleng jeung Birawa terus nyelang leureuh heula di salah sahiji warung da puguh beuteung memang lapar perlu dieusian. Nu boga warung tetela awewe ngorah keneh. Kawilang someah ngabagekeun tamu anu ngadon leureuh bari ngopi atawa dahar. Mangga linggih Akang. Itu jalmi anu ageng nanaha atun teu ngiring calik di dieu. Ceuk anu boga warung ngabagiakeun si Konsleng anu diuk dina bangku panjang hareupeun eta warung. Kitu nate bari ngareret ka Birawa anu memang ngajanteng nangtung teu banian diuk. Si Konsleng seri leutik bari ngawalon. Atuh ngaborobot meureunan
ieu bangkuna didiukan ku eta jalma mah Nyai. Kan we lah pangalaskeun be 4 piring sakalian jeung deungeuna. Wadana kana nyiru. Keun sina dahar di tempat anu iuh. Tak kitu memang biasana manehna mah. Oh gitu. Meni palaur abi meningalina oge Kang. Kayak dupi salira pada tuang deui. Ya pangalaskeun be. Engan akang mah ulah gede teuing alasna da bisi teu beak deui. Birawasi Banteng Karoban harita dipangalaskeun khusus luyu jeung pamentana si Konceleng. Beres dahar si Konceleng diajakan ngobrol kuno boga warung anu tetela beki ngobrol geuningan. Kamari mah meni rada soak abdi teh Kang. Sabab anu ngadon laleureuh teh jago-jago wungkul. Jeung anehna teh meni sarua deui anu ditanyakeun teh Pasir Kamuning. Si Konceleng netep antep kanu boga warung terus tumanya lantaran panasaran hatena. Nah aya naon kitu di Pasir Kamuning teh Nyai? Nya eta nurutkeun beja mah di eta Pasir Kamuning teh aya buah ajaib. Ngaranna teh buah sunyaluri cenah. Duka leres, duka henteu. Ngan eta be ku abdi di Bandungan teh para jago anu ngadon leureuh di dieu teh bet sarua sapamaksudan. Reka Pasir Kamuning hayang buah sunyaluri cenah. Si Konceleng puguh be jadi bungah menang beja seperti kitu teh. Tetela bener geuningan impian Laraswati teh aya dina kanyataanana. Buktina para jago loba anu mikahayang kana eta buah sunyaluri. Kajurung ku hate anu katarik si Konceleng terus nanyakeun ngeunaan lebah-lebahna Pasir Kamuning jeung ngeunaan buah sunyaluri. Ari hasiatna eta buah sunyaluri teh keur naon cenah Nyai? Oh sugan geus mah Nyai nyaho hasiatna eta buah. Sabab ari akang mah ngadenge oge ka karak ayeuna. Ari nurutkeun jago-jago anu kadar ieu mah hasiatna memang luar biasa cenah mah. Bisa ngusir segala rupa penyakit. Malah upama ngadahar eta buah, awak bakal sehat, penyakit moal aya anu asup kitu deui. Kaya ning telu jeung werejit oge moal aya anu mempan. Nu mantak jadi rebutan jeung pada mikahayang. Ngan ari sakanyaho abdi mah Pasir Kamuning kawilang tempat anu sanget. Ceuk beja mah panohonan siluman-siluman Kang. Abdi oge aya anu ngabejaan teh ti kolot di ieu lembur. Nyai Atin kieu cenah Nyai Atin cenah kitu. Kade ieu ulah nitahan jelema ngalah suluh ka Pasir Kamuning bisi teu bisa balik deui kitu cenah. Nu matak nya urang lembur ieu mah taya anu katarik sanajan geus pada nyaho di Pasir Kamuning teh aya buah ajaib nyata buah sunyaluri. Da geus pada nyaho kaayaan tempatna. Jadi kuriak terus we teu bisa balik deui. Eta nu boga warung anu ngaran Nyi Atin teh nyaritakeun ngeunaan hasiat buah sunyaluri jeung kaayaan Pasir Kamuning. Si Konceleng unggut-unggutan bari ngomong jero hatena. Tetela anak itu mah impian Laraswati teh bener aya dina kanyataan. Mudah-mudahan be eta buah sunyaluri anu dipikahayang ku Laraswati teh bisa beunang ku diri aing. Anu tetela geuning loba para jago anu mikahayang kana eta buah. Jadi rebutan lamun kitu mah buah sunyaluri teh. Dupi akang jeung eta jalmi anu sakitu ageungna teh rek abujeng ka mana? Eta akang mah keur neangan pi ubareun. Lantaran pamajikan keur kakandungan. Nya sasatna keur nyiram. Maksud teh ngarah lungsur langsar dina waktuna ngalahirkeun. Gitu ari sugan abdi mah sarua bede rek ka Pasir Kamuning. Ngan bisinya boga maksud gitu. Cek abdi mah ulah Kang bahaya. Kangaranan datang ke tempat panohonan siluman-siluman mah sarua jeung sosoroh jiwa. Dari akang mah lain jago atuh Nyi. Moal bisa naon-naon.
Komo bari jeung kudu marebutkeun buah sunyaluri anu keur dipikahayang ku para jago mah dah jauheun. Nya anu matak cek abdi oge urang mah ulah hayang anu lain-lain lah. Sanajan nya buah gaib. Maksudnya buah ajaib. Tur gede hasiatna. Tapi ari kudu bari jeung ngalayang jiwa mah keur naon cek abdi mah Kang mending entong. Loba deui obrolan anu sejenna. Ngan anu jelas si Konceleng ngerasa bunga hatena sabab geus meunang katerangan ngeunaan buah ajaib nyata buah sunyaluri anu dipikahayang ku Laraswati anu keur nyiram. Wargi Dahlia sadayana geuningan teu karaosnya waktos. Nyarelek dugi ka tabu opat dinten ieu ningali teh waktos tos tabu opat kada dipungkas dewe ieu serial si Konceleng dinten ieu. Hapunten anu kasuhun. Insyaallah anjing urang tepang deui. Urang alajengkeun deui kumaha salajengna lalampahan si Konceleng anu milari buah sunyaluri oge kumaha lalampahan Prawira anu nuju tarung sareng Umayi. Atuh dinten ieu simkuring kada undur pamit hatur nuhun kana sadaya paratosan hapunten samudaye kalepatan kakirangan simkuring wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.